Unggal poe saban waktu torojo menta kasbon janji gajihan pabrik dibayar. Pengalaman abi salami damel di pabrik gajihana kaping 8 atanapi 10. Tapi pada kenyataannya tanggal 11, tanggal 12 sok aya basa encan ditarik artos. Mun secara logika jalma mana anu teu hejo kana duit biasana ge saminggu memeh gajihan geus diarep-arep gajihan ira ieu geus tanggal 10 manya dihare-harekeun asa ku teu mungkin nya mun kaasup jalma loba duit moal aya istilah kasbon ka warung bener teu kecuali ATM na disakolakeun. Hal yang sangat lumrah di area pabrik mah nyakolakeun ATM. Torojo aya mayar tanggal 16 naon henteu dibayar lunas tapi saparo na isukan pageto geus kasbon deui. Kudu dikumahakeun tah bun ngalaman teu aya pelanggan model kitu.